Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami'il awliya khususan kutub Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu أفاض علينا خيره وبره ومدده ثم إلى أرواح جميع الأولياء التسعة في هذه الجزيرة وخصوصا إلى أرواح الشيخ مولانا حسن الدين بندر الشيخ مولانا يوسف الشيخ مولانا وإلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا Mama Kiai Haji khususan ila ruhi Mama Kiai Madin wa ila ruhi Mama Kiai Haji Muhyiddin wa Mama Kiai Utsman ila ruhi Mama Kiai Haji Yusuf syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقام المحمود الذي يقبضه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus Sahibul walimah, sahibul haul, guru urang sadayana anu kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Allah. Oge para kasepuhan-kasepuhan ahli-ahli di dieu, keluarga almarhum Kiai Haji Madin nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun. Para qori, para aparatur pemerintah, kumna, ibu-ibu, bapak-bapak anu hadir di haflah anu kusim kuring dimulyakeun. Nu mudah-mudahan urang sadayana kumpul di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Atuh alhamdulillah di antara anu sarepuh di dieu sim kuring ge nyandak nu sepuh. Ieu mah sanes bobohongan sepuh teh sepuh beneran kolot. Bisi teu ngarti sepuh urang dieu kolot beneran. Kalapa ge, kalapa lamun kiring teh loba minyakan.
hendak nu diteangan teh lamun dek nyieun minyak nu kiring tapi sakapeung waktu mah nu kiring teh buruk iya diantarana kiring buruk aduh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu sakumaha nu parantos direncanakeun si goreng mah wala hampir poho sekolot meureun jadi sok loba poho tadi ge nikahkeun teh sugan hiji orang dua tas Jumat teh poho poho nikahkeun mah masalah asal ulah poho nikah bae barang sim kuring berangkat malam ieu di jalan nanya naon karah haul nya sup ke perumahan betah Masya Allah rame alala greng imah greng nu jualan loba ai sup ka dieu poek ya Karim Masya Allah tapi teu ngomong si kuring terus we ngobrol betah jeung keluarga di dieu keluarga almarhum Ki Madin sim kuring rerencangan sareng almarhum Ki Jazuli di ajengan Encun baheula Sukabumi walaupun sakedap anjeunna keluar teu lami sim kuring mah lebet terus teh ngobrol mana pondokna ieu cenah tah oh di luhur bae ngagedebregan sugan teh beurit orang santri di luhur ya Allah ya Rabb doana cenah nyeun pondok teh insyaallah kula nunjuk ka ditu itu pondok saha itu ya Allah seseriannya na isugan sim kuring mah eta ge pondok ka dieu keneh ya Allah horenganan beda di duniana beda di akhiratna duh Gusti Allah nu agung ieu disebutna pakulonan inget pakulonan inget ka almarhum Ki Madin sim kuring sebab sering mun ka Kosambi ka Kiai Muhyiddin eta sahabah kula geuletik gede amat sakulah ih eta cenah ka Kiai Muhyiddin ngaranna Ki Madin pan teh mah gede nya gede sabeca teu mahi atuh gede awakna gede ilmuna mantep daripada si ieu mah tah nu hiji maksudna gede pamajikanana sabeca ge teu mahi wallahu alam ilmuna mah ya Allah ya Rabb haju lantaran atuh sim kuring mah nyahona ka dieu teh pakulonan bahasana Sunda atuh sim kuring ge Sunda ngan ari urang dieu mah lemes bahasa Sundana ai sim kuring mah kasar di itu pasar Kemis mah terkenal kasarna ai di dieu mah lemes mun ka tai kotok tai hayam lamun ka daging kotok nya nama daging kotok tibalik eta urang pakulonan mah bloon atuh tibalik sok geura ge urang teh ku pakulonan mah tah cenah ka anakna ceng susu teh tai hayam tah oh tai hayam ai tadi dahar jeung naon jeung daging kotok atuh ai di Bandung mah lain kitu eta ari ka taina tai kotok ari ka dagingna daging hayam eta meujeuna bagus atuh di dieu mah ari ka kebo geulis ai ka jelema tah perbedaan bahasa keun wae urang mah bahasana badegdog kasar masalah nu penting hatena lemes
daripada gelis sopan tapi hatena masya Allah leuwih teu asbatan batu. Nomor resepan ka jelema kasar bahasana tapi aduh hatena masya Allah, daripada di Bandung gelis sopan hatena teas. Cirina urang dieu mah lemes hatena teh dicandung ge nurut. Eta ngaranna lemes hate eta. Teu naon. Ridho bae ridho ngan menang 2 bulan kurum. Ya Allah ya Rabbi. Kaduana sim kuring mah sebenarnya mah ieu diundang ceramah teh tara. Ieu nu ngundang Bandung, Ciamis, Tasik jeung saantero henteu. Terus ya nu ngundang dan teu ari lain ka anu wawuh tur kainget kitu lembur eta. Kitu ge teu sakali ngondangna sakali 2 kali ku embung tapi lamun diundang ku parawan sakali jadi. Iyalah. Sakali. Itu kasih mamalan ngondang. Parawan mana nu ngondang? Paling monyet nu ngondangna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang malam ieu teh acarana haul tepung tahun almarhum almaghfurlah Kiai Yusuf. Nu kasabaraha? 8 atau 10? 10. Nah, baraya 18 ya, tadi inget 8 namanya orang 19 tahun geus aya di alam kubur, alam barzah. Urang mah kuari masih aya di luhur bumi di dunia. Kadeleuna sararena kadeleuna cara lenghan. Padahal mun dibandingkeun jeung almarhum buat teuing senangan di jero kubur. Senangan manehanana di jero kubur sebab salat henteu, puasa henteu, ngazakat henteu. Ngeunaheun kan? Nikmat istirahat. Hari ieu kan sampai teu salat bahaya, teu puasa komo, teu zakat bahaya gede. Tah lamun hayang ngeunaheun istirahat paeh. Nikmat. Tuh. Ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar, moal waka, ulah waka. Ieu mah nu kolot bae. Kira-kira Mah Haji lamun isuk paeh daek. Geus kolot teu garepkeun naon deui. Maksudna naon deui? Masih embung keneh bae. Tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede. Henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin, para jelema-jelema muqarrabin ditanya kumaha lamun maot isukan ulah isukan ayeuna kunaon eta ku percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat ngeunaheun. Bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah Gusti lah ieu mah maningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa. Urang mah can orang pan ngadoa kos kitu. Can orang mah ya goni agni. Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan. Iya karib. Tuh. Batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri aya kesenangan kubur di jero kubur teh aya naimul qabri
kesenangan kubur ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maut siap biasa ai si ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur kayakinanna kana nu hiji deui teh azabul qabri di jero kubur teh aya siksa kubur tah ketika manehanana ditanya daek mengaji pae kehola emang kunaon aing mah kadinya yakin sebab naon sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteuh moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu emang duit bener eta kos kitu geus teu pede dagangnya nate dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil kunaon eta dioplos eta kan berarti tanda-tandanya na keyakinanna kana siksa kubur ya salat Jumat ge salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna sebab naon atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit iya iya banyana berarti kan keyakinan asana aing mah kanu hiji deui masyaallah atuh kumaha pagaweanana ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mun ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain kitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kunaon lah ulah buka keyakinan coba tanya santri sia lamun isuk paeh ya siap yih santri mau ditanya siap mun isuk paeh siap emang kurang gitu aduh dek naon jak kebal ge susah bae aing mah lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe salat unggal poe puasa osok ji ka awewe aing masuk peureum kotok oh boga keyakinan mantap paeh teh ya indah masya Allah mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter maknya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema eueuh be eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter setiap wali pasti alim teu setiap alim wali setiap rasul pasti nabi teu setiap nabi pasti rasul henteu umum khusus bitlak nah aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki sebab harapan raja teh di mana aing paeh aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh jake emang kunaon harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jakiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai
sarwalah cakena teu kahibur ai teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba tuh cak pemajikan saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi bahlul teh kan edan nya edanan bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadeuna ku budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan hari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan teh ngaranna edan asli aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng loh nya nu edan lempeng ngomong ih coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya nyana sediheun boga anak harapanna lalaki prak awewe aju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah bahlul naon kira-kira na kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing mah ka ditu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing boh ieu siap nganasehatan siap coba tapi sia bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae sakira hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya bahlul nu edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran ka ngaji nyana mah ka Bali man nyandek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh cenah atuh neuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak kunaon mah masyaallah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah
Tuan raja ikut gitu batu coba ka dieu edan. Bawa kupong gawa. Assalamualaikum cek Bahlul. Dicek raja assalamualaikum bener berarti kan. Edan kan. Waalaikumsalam. Ieu Bahlul mohon cek nanti. Bahlul edan kan leuwih ti edan. Naon leuwih ti edan cek raja-raja geus seuri bae nya leuwih ti edan. Berarti bolona 5 raja bolon sia. Tan raja. Tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon? Anak lahir harapan lalaki ternyata cewek, ternyata awewe. Emang bingung bete sesuai jeung harapan. Ulah boga pikiran kerajaan, penting hadiah di Allah. Hadiah di Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah, penting lalaki, aing hayang lalaki. Bandingkeun. Ieu hadiah ti Gusti Allah, anak awewe sehat, pinter, jeung boga anak lalaki, kos Bahlul edan mending mana? Iya tuh mending anak aing jeung makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener sia Bahlul cek teh. Atuh aing daripada boga anak lalaki kos sia mah atuh mending anak aing awewe waras makana. Agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na. Oke, untuk setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah. Atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng. Atuh puyeng. Masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun. Kakolot tengah lawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang. Coba orang boga anak hiji badung kos ieu bang. Masya Allah puyengeun. Ieu kuari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah. Teu ingetan jana mah. Makana Tuan Raja kahibur bener cek. Tah nu hese ge mukakeun hate. Pinter tinggal pinter, kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese. Tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate. Ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna. Ketika deuk hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena. Ketika deuk ka Allah bisa mukakeun hate. Tamahal tah jelema kos kitu teh. Dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun. Ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah. Ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae. Ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca. Ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae. Supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur. Nah ieu bilagah. Nah, tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah. Nah, iyalah Bahlul. Akhirna Bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana. Berarti kan teu edan nu sabenerna mah. Ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur. Maka sering Bahlul dipanggil ka istana. Sakadar ngahibur raja bae. Euna Bahlul. Aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja. Coba bere deui aing nasehat. Nasehat daun Tuan Raja. Coba bae nasehatan, ieu nasehatan. Coba supaya terbuka hate. Oh, atuh lain di istana nganasehatan. Di mana atuh? Ayo tuturkeun kula. Ayo. Diajak Tuan Raja dibawa ku Bahlul nasehat. Terus diwiti kota juga pangkampungan, ka perkampungan. Cek Tuan Raja dibawa ka mana aing Bahlul? Hayu bae cenah hayang dinasehatan. Tut ayo brus ka kuburan. Bahlul ai sia da naonan. Ye, nganasehatan mah kudu di dieu. Maksudna kumaha? Ye, Raja. Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia. Teu inget
surga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batakna. Pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur. Balulnya ke gunung Sindur tolol. Cek balul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di surga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana. Terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan, terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana, terlalu cepet. Lain eta imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatan. Sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balol kieu maksudna. Ieu teh tadi jero kuburan. Ieu teh istana. Kuburan kadeuleuna tapi istana. Ngaco sia bahlul. Iya tuh lain bahlul teh gaco mah. Cak raja puyeng aing jeung sia. Maksudna naon? Ieu teh kuburan kadeuleuna tapi ternyata istana ieu teh. Coba jelaskeun. Kangjeng Rasul di Madinah katingalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeuleuna mah di kuburan luhurna, di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katingalina mah kuburan tapi di jero nama istana. Jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeuleuna mah luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ke awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing. Iya tuh lain bahlul lain kitu bah. Aing mah bahlul sakian aja. Atuh aing mah meureunanan, meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka. Duit rakyat aing dileg-leg kabeh. Ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sial teh bahlul. Masya Allah Karim. Omonganana nyelekit kana hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan. Nu kuari mah nu edan wawalian. Dah, ieu bae ge KTP-na KH. Ieu KH. Nya tukang karung KH. Boon teh si budak. Pajar Kiai Haji horenganan karung hejo. Akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja. Ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya. Ucapan bahlul kadeuleuna mah kuburan, jero nama meureun istana ahli Allah mah. Tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah, ai ieu jawara nu lain ahli Allah, ai ieu pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus laden teh mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu. Ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa. Ciki bahlul ai karasa mah ku sia. Benernya si bahlul ya. Ai jelema mah edan tapi horenganan hebat. Geus, kuari geus geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge. Balik deui ka istana ka ditu. Deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal. Urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta neuleuh hotel eta teh saha nu ngeusianana. Kula masuk bau kipirian kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal. Atuh moal teu jahueun kartuna ge, teu jahueun meulikna sabaraha duit.
janya nama ai ka Jogja beta asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah karim ini Bahlul Muhara Bahlul geus datang ka istana teh guys wari istirahat lah istirahat di Bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di Bahlul asup ke gunung di gunung aya guha asup ke jero ditarungguan ku jelema boh loba di luareun guha teh nungguan Bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleus siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung Abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garana-garana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum Abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah Bahlul teh kos kitu keluar tiliang ke Bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deh kayak Bahlul keheula sakedeung cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang ka dinya ieu si urang nonton sholat nonton sholat mantas Isya sudah teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai ieu malam yakunil ge kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae ja innal ladina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter Bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an anu golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum ana pamanggi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggi deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah Masya Allah cek Abah nu buta talar Bukhari Masya Allah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan beuh
orang zarah kali itu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno. Zarah kali itu orang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus. Setiap bus asup kalau letik tempat dah keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh. Sieu mah hampir teu asup. Teu meunangeun pajar lain orang Indonesia. Begitu arasup yang ini jangan ceknya. Emang kenapa? Ini orang takroni yang ini. Lamun kukulat tadi betot ba Indonesia. Hadza sama-sama Indonesia cekulat teh. Sarua. Oh Indonesia. Lah, hadza wajah takroni juga. Aida di Uzbekistan mah masyaallah awet teh gareuli. Gelis. Irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain berem lain hidung lain iya karim orang Uzbekistan pohara garilisna iya si embung balik barang dek bakal dek di meja emang udah bogoh jasa atuh lain si anu bogoh itulah bogoh tante ulah mikiran siapa bogoh kayak itu nah nya atuh balik sia mantong tapi gelis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang gelis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu cara urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu set di kantongan nah ya cerita Imam Bukhari masya Allah batur seperti eta nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan Bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur Gusti ya kieu tuan raja iya dunia fana artinya fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batang dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pagi teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong ih banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga batan akhirat surga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan surgana tah kaarti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sih siun raja pikir bae jeung inget-inget baik tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia akhirat surga bako yane tetep tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag surga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae
jadilah kuari orang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan. Acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ka sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kada sorga. Caki bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi salih, tina salih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul, sia ulah sok ngomong bae coba tembongkeun karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleunan naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul, tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Jeh. Engke bae lamun perang kula milu. Kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul, hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah. Set. Golepak paeh. Cekel ku Ki Bahlul. Paeh sia kuda aing bakal paeh. Geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh. Kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo. Kan kudu naik kuda, naik onta, himar, ieu paeh kudana. Bahlul. Ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo. Sia deuk naik naon? Naik kuda. Kuda sia mana? Eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh. Kumata sia paeh kumata aing aja hirup. Tapanana lagi lain hiji. Ulah loba omong. Langsung barali kabeh siap-siap. Panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki. Yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Cak teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah. Raja cinta dunia, edan bener. Geus loba omong cak raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus wing tumpakan sia balikeun mah nya kabeh ulah teu kaget Bahlul bisa ngahirupan kuda atau aik itu mangke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup kunya harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya aju
bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur aya abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman ti Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu harti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup balul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pansia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul tambah di Baghdad beuh zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anakna aya di saya ngada wudu orang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeuna sok hirup sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek ieu embun-embunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeuna sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka Gentur teureun-eureun uzara ka Mama Kresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna bae eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib
Masya Allah Karim. Nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin elmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah mas santen ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adikna Kiai didina Madin apa lanjut kakaknya tuh babah kula mapan di ditu di kosami mas antena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandi takrir bae takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun beuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu ieu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus bae teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurlah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yacidahu Masya Allah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi ieu kiai ngaharamkeun akhirna neuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu sia kaing ieu guru Buya kaing dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu
maca waqiah bagi kolot jadi bege poho lamnya aku nil teu salah si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka disurah ku buya bener di mobil majaknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoan mantap kuda sok nebak kasih ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul can anggeus ya bahlul loba kene masya Allah ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae ngana mah dahar mun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nyana mah aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantap ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlul kasalametan keur aranjeun kabeh salamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabar tu fani ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mangis hese caritakeunana nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku tuan raja deuk nomor hiji deuk nomor 2 deuk nomor 3 akur nah nu mantah kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon mungkin resep ka sorga mungkin sieun ka neraka urang milih nu mana urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi
jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan Jaki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu ieu ge kadang-kadang hiber pernah nyana hiber nurutan Syekh Asnawi set anu ngajepret ragag mentak lamun ieu dibuka pitak loba di dieu urutkeun tah eta bagus teu caritakeun mentak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh pan lain sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk nu katilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka surga. Nah mudah-mudahan orang kabeh anu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya orang bisa mawas diri introspeksi mun urang nyaritakeun Bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun jang seru loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan Bahlul na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin, jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah Jaki Bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu Bahlul mah lain mah kabarna baik-baik saja jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu nyahoan masyaallah Karim ahli Allah mantak Ki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kara kirom likirom putra Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembut eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge ka ambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu cara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka ambe tuh si ieu ge mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah ka ambe wae makan SMS tadi geus aya di goblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah ieu urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah Ki Bahlul ulah Ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab la pohara begitu dibacaan Masya Allah Karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala kumaha sih hayang jadi kos kitu beuteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beuteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh tah capek masyaallah Karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanan komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atuh bagus ieu mah keur carita ahli Allah pan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat
neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurlah sehingga bersinar sanajan deket pasantren batur. Oh masalah itu udah pasantren keneh, pasantren gering zahir batin teh mah. Dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah. Kitu keneh guru urang Ki Madin, Kiai di Rumpak Sidang teguh disebutan jeung guru-guru urang sekaligus mudah-mudahan diberi kenikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang kabehan murid-muridna jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina, urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang, mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ka urang dieu nomor kahijina mah atuh kula mah asa urang dieu bae jasa sering kaparanggi jeung urang-urang dieu nya jeung ulah aya sekat-sekat urang jeung urang teh ya. Adapun kula keur ngomong jang sakadar ngagugah hati belah dituda supaya orang bisa bentak ningali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.